sariawan orang bi euy saminggu anjir teu cager-cager. Ku adem sari geura Geus anger teu cager. eta geuning adem sari anu cingku Heueuh urang ge adem cari cingku. yang geus atuh jeung curugna ameh cager diinum. Anger bi aing sok deleka nya. Nya da aing teh raksasa bi. Ka kudu diinum jeung curugna nya. Ya wae bi aing. Eta ge daun caringin geuningan. Daun caringin ubar paras jero deh. Heuh geura ajaran. Tapi jeung etana naat jeung tangkala jeung akar dirabut diinum. Sok geura ge cager. Boa ebah. Atuh. Kumaha ieu kumaha konsepna eta? Ya lamun panas jeung poe panas. Niuhan dina tangkal caringin. Ieuh lin adem ngareuna. Heeh. Menda teh dahar geura eta tangkala jeung akar jeung daun sagala. Na cager tah. Jadi mun aya tangkal caringin na jero beuteung mah ieu gitu. Nya nya. Lain panas poe, panas beuteung, panas beuteung. Ini ya wae bi aing ampun teuing. Delekana ka aing. Dia hayang nama modaran dia no ka aing.